warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nyai Wijaya Kusuma dari Ranting Kemuning Channel. Di sini kami akan melakukan sebuah drama seri cerita pendek yang akan kita selenggarakan ya di ranting kami, yaitu Kader Milihna. Di sini kami dari Ranting Kemuning Channel akan memberikan sebuah jenaka yang akan membuat Anda ketawa. Ranting Kemuning Channel Action. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sebanyak mungkin di ranting kami, Ranting Kemuning Channel. Setengah hari kurang dahar heula. Aya naon neng? Akan dahar heula tos setengah hari. Orang sangsa tadi ya? Nyalira sengaja nganturan Akang. Akang tuang nya. Sok di mana enakna? Kenapa di bawah? Oh, mohon mangga. Tah, Nyai ngabantun sangu sareng dengan anak saya nanya kan? Mangga Nyai mah atos tadi dirompok cuma kangge Akang we Ketampi atau nyanyi? mohon sok hayang disuapan ku Nyai. Tengah isi. Oh kenapa isin Nyai abet minta isin capeknya Kang. Sampai panas. Suara mah kenceng panas. Panas tuh ya wae lokor. Ya makanya Nyai enggal-enggal anteran. Ketampi atau nyanyi? Mohon bisa aku pas lapar. Kumaha? Kumaha teh tak Kang? Akan ke kantor. Sayangnya jadi ke pasawan. Jadi bobo tanya kan? Ya tetep Nyai mah cinta ke Akang. Nyai mah teu pandang bulu Kang. Nu penting Akang satia ka Nyai. Itu ratu itu kata temannya. Kalau dia tuh kan, tapi kita syuting. Ini tak Naon aya naon kitu Kang? ya pada perutnya sering tante. Ike marah teh tantena ka Nyai. Mau marah dia, mau marahnya dan tante masih cerewet gitu. Ada yang halus katanya. Ya mudah-mudahan ya tante resepen ka Nyai nya makanya. Sok atuh ka meunang atuh dahana kan. Nyai sengaja bawa tiropok ya. Tetap Akang. supaya tidak apa taruh itu terus bayar. Pada baik itu atas ya. Bos, Dirawatan dulu aku. Apa? Nyai man teu isin masih akan ngabantun patrol kayaknya. Oh, enggak, Nyai mah suci ke Akang cintana.
ku hirupna kawas kieu teh hirup jama teu boga. Teu gaduh putra, boga putra ladang nyandak ti sadulur si Saka kamana atuh wayah dikawinkeun ku urang teh. Saka ka dieu tante erek nyarios. Erek ngomong. Non tante. Ka dieu tante terek nyarios ka maneh teh Saka. Ari maneh teh entos dewasa. Wayah dikawinkeun ku tante. Maneh teh kudu nurut ka tante. Lamun teu nurut bongan tante mah. Nya, ari maneh tos gaduh ka bogoh ta Can? Kabogoh non tante. Atuh ka bogoh. Lamun encan ku tante teh erek dijodohkeun maneh teh ka anakna babaturan tante jamana sugih gaduh perusahaan. Pokona maneh teh hirup bakal ngeunah dingeunahkeun budakna maneh geulis semok montok. Lamun maneh teu nurut ka tante bongan maneh teh hirup maneh teh da urang macul, urang oteak bae di sawah. Hayang seneng henteu? Lamun kita hayang seneng maneh kudu nurut ka tante. Tante ai Saka teh tos gaduh pilihan tante. Iraha maneh bobogohan? Keur tos nang sabulan. Nang sabulan Tetangga desa sareng saha? sareng ibu di tante. Nyi putri mana? Di putri itu tetangga desa. Henteu, pokona tante mah kumaha sok tante ari maneh teh ti leutik anjok ka gede di gedean. Atuh maneh teh kudu nurut ka tante. Didinya hayang beunghar henteu. Ari didinya teh datos teu gaduh kolot teu boga naon, lamun teu tante saha deui. Pokona kudu nurut ka tante. Pokona ke ku tante erek ngomong ka abahna ambuna jama sugih beunghar loba hartana. Kuda kurang kumaha coba. Henteu pokona mah kudu nurut ka tante. Kumaha tuh tante tos janjian tang sakat. Janjian kumaha? Janjian ka Neng Putri. Ari jama teh kudu ta'aruf, kumaha sok jama kolot. Kudu nurut maneh teh ka tante teh. Dileutik anjok ka gede maneh teh mulang tarima kasih ka tante. Jadi kos kumaha atuh si putri teh hoyong terang tante mah. Eta ieu tos janjian nya. Ka Putri teh silang tadi ketemu sareng tante. Henteu. Si Sukma poe ayeuna bade ka dieu. Erek ngilikan si Sukma teh kedeung dege dongkap si Sukma ka dieu. Erek kenalan sareng si Saka, sareng maneh Saka. Mana teh kudu siap kapendak sareng si Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Sukma. Aduh, maneh geulis tata dige, tante teh ngantosan. Teu dongkap-dongkap geuning nek Aduh, maneh geulis mencrang. Maneh deuh, tante mah seneng kumaha abah ambu. Sehat, sager. Sehat tante. Gitu, mun kumaha perusahaan anu di ditu lancar. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillahnya. Yeuh, tante tetos nyarios sareng si Saka. Si Saka teh engke bakal dijodohkeun ka Neng Sukma teh nya. Jadi engke Neng Sukma teh sok ngobrol wae nya. Engke tante bade ngadamel cai nya. Mangga calik nya. Apa ampu sehatnya? Mohon sehat. Dulu maneh geulis nya. Kayak tante bade nyadak eta heula nya cai nya. Hei Saka. Saka, eta si Sukma diajak ngobrol. Tong cicing wae eta ulah ngomean teh sarung kaos pos ronda wae nya. Kang Saka. Iya tahu. Cai, pokoknya saya kan ketemu. Kang, kacakeun atuh Kang, calikna ulah teu teuing. Izin kontak cakep. Akang mah izin usaha kaya sasaha Kang. Kacaket atuh Kang, ka dieu Kang. Itu saking cakepnya. Kurang caket akang mah izin usaha si Kang teu aya sasaha. Ada naon sih lengkap ka dieu.
Iya Kang, kan tante teh bade ngajodokeun akang ka Neng. Kumaha ai akang satujun teu? Ai akang teh tos gaduh tunangan. Hah? Tunangan? Tos gaduh pilihan sorangan. Ai tante cenah dijodokeun ka Neng akang teh geuning tos gaduh tunangan kumaha sih? Ada mah teh terang dijodohkeun. Kumaha sih tante? Tapi Kang aya mah kieu bae dan Neng gen tos suka entos bogoh ka akang teh. NANI? Nya Kang. Akang nah ieu tos gaduh pilihan Neng Putri nyai. Akang kumaha atuh nyai teh? Neng na atuh kumaha engke? Kunaon geuning ceurik Saka? Minum heula ieu kunaon ceurik? Kunaon? Duh, ya engkang eta cenah tos gaduh papacangan. Saka pan aing tante tos nyarios ka maneh teh geuningan teh nurut ka tante. Tuh, teh suka teh jadi na ceurik. Duh, geus cup Omongan Kang Saka. Neng teh bogoh pisan. Engke ku tante dibejakeun. Kadieu ngomong. Ieu denge tenang wae. Engke si Saka mah bakalna ku tante diomongan. Maneh tenang bae nya. Engke bejakeun ka ambu, ka abah. Geura-geura di modalan nya. Beres aya soal modal kitu mah tante beres. Cep, mun nya geus ayeuna mah sukma, ayeuna mah uih bae heula nya. Engke si Saka teh ku tante di bejaan nya. Tante. Tosnya. Omongannya tante Kayak ku tante diomongan tenang wae tante mah. Terus bogoh pisan kasih engkan Saka teh. Denge, anu bogohna teh jama teh boga, jama teh beunghar, jam naon, tante mah embung. Jang kehidupan manehna kitu nya. Tante omongannya sing Kang Saka teh mangga bade uinya tante. Mangga. Saka, mana teh ngawirang? Ngawirang Ka tante teh. ngawirang kumaha? Haripan itu si Sukma teh jama beunghar. Maneh bisa seneng hirupna, maneh moal macul di sawah. Kumaha? Kanurut ka tante teh, ti leutik aju ka gede digedean, lain kanurut ka tante teh maneh kumaha atuh? Da kumaha atuh tante? Ai Saka teh tos gaduh pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai. Saha eta? Tante. Saha? Oh iya teh Neng Putri. Iya si Putri teh. Kang Saka teh. Orang mana? Orang Karangsari. Karangsari teh blok mana? Blok Tajuk. Naon ka dieu teh? Abdi diajak Kang Saka. Ya, menuju abdi nganteran tuh nyarios. Bejana kesonten hayu. Udah tidak usah panjang lebar. Ari di dinya teh terang teh si Saka teh erek dijodohkeun ka si Sukma. Anak tetangga desa sabelah, jama beunghar, jama boga. Maneh mah naon? Punten abdi teu terang eta mah masalah tante rek ngajodokeun mun. Henteu pokona tante mah henteu pokona mah. Boga naon maneh teh? Hoyong ka si Saka. Erek naon maneh? Ek ngomong naon, boga naon. Naon kitu pekerjaan orang tuana. Datang hayang bogo ka si Saka teh si Saka mah da jama tukang macul. Ieu erek kumaha engke si Sukma, tante kedah kumaha nyarios ka abah ka ambuna. Aduh maneh mah bikin bae tante pusing maneh teh. Geus karep tante malah karep. Tenang bae Nyai. Cenah malah marah. Ya marah sih marah, cuman kan ya hati nama baik kalau tante Kang Saka mah gitu. Sebenarnya kali ini tarik nih.
Oh iya, anu namina si Putri teh. Amit-amit, ih si Saka. Kang Saka bogoran. Pas ulin balik deui. Hayang nyaho eta kabogo Kang Saka. Geulis henteu. Namanya geulis da pilihan Kang Saka. Pitakan. Pitakan. Ulah sembarangan ngahina jalma. Emang orang jalma kieu. Tapi orang lamun dihina sarua bae urang ge embung. Teu alus. Amit-amit. 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 Ai urang mah masih kena boga itu teh. Ari mana nanti nya? Berarti jalma teu waras amit-amit. Tong dilawan. Kan bae Kang. Manehna mula-mula. Kang. Ulah bogo Henteu. NANI? Kang Saka. Henteu. Aya akang cintana ka Nyai. Tante dengan garulung, entong garulung. Kunaon ieu aduh, tante mah bararingung. Iya. Kumaha? Saka, eta deh. Saka, tante masieun. Tok itu. Saka, tante masieun. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kang Saka. Tuh gara-gara kamu tuh. Aduh. Nggak usah nyesal. Kumaha si Saka teh? Kang. Saka. Tante. Kumaha? Tante. Saka. Kang. Saka. Campuran neng Kang. Saka. Aduh. Kang. Campuran neng Tante masih teh kawas kieu mah atuh. Tos Kang. Tos. Sadar Kang. Gara-gara mana sih? Entos. Ayeuna mah ku tante. Neng bogo Kakang. NANI? Kumaha ieu teh tante teh kader jadi nanya. Anu boga nu kitu teu karunyaeun maneh mah ngarabuhkeun tah. Jadina Kang Saka lamun aya naonan kumaha Entos. tah? Entos kieu ayeuna mah ku tante erek direngeskeun supaya ulah papa rebut. Heeh, tante meureun nu salah teh tante nu salah teh. Tante Neng Sukma kudu narima. Ma, ayeuna mah wayahna Sukma da si Sakana teh bogohna teh ka Nyai Putri bae. Ayeuna mah muhun tante anu salah. Hampura atunya Neng Sukma. Da kumaha da cinta teh teu bisa dipaksakeun. Da sanes zaman Siti Nurbaya. Tante, ari kitu urusanna mah sapina pulangkeun, embena pulangkeun, rumahna pulangkeun. Atuh kapan ai tante mante menta kumaha? Tapi kan tante Neng Sukma nu masih yang janjinya sorangan. ngajodokeun Ih, urang. Aduh Sareng Kang atuh. Saka. Da ai tante mah da tauna teh da dikasih. Pokona tante mah tidak mau da kumaha da sasakaran teh bogo. Ayeuna mah Neng Sukmana milari deui atuh anu leuwih-leuwih kitunya. Atuh Da da sasakaran teh bogo. kumaha nengna bogo ka Kang Saka. Artinya pemirsa yang budiman, itulah tayangan kami drama seri cerita pendek dari Ranting Kemuning Channel. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada kesamaan dalam nama dan juga tokoh yang kami siarkan di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Itulah cuplikan tayangan kami. Sebelumnya jikalau mau komentar, mangga komentar di ranting kami, silakan di YouTube kami, buka saja Ranting Kemuning Channel. Oke, yes.